aing boga duit ngan 50.000 na ya. Macarana ya duit jadi gede euy. Dah hese bisnis ayeuna mah usaha getiikeun aing tepikeun ka cangkel kena bool aing ti tadi. Menang duit 50.000 perak ieu dipake maludut ge beak. Ai si Marciko. Pokona aing nyeun trik yang hebat. Naon? Aing boga pi bisniseun kok. Bisnis naon? Pokoknya mah aing boga pi bisniseun. Ya, teu percaya itu hayang. Semetong sok kitu. Kamari pancen mayar ka aing boga hutang 50.000. Heuh, ke kurang dibayar ayeuna, an urang nginjem motor. Moal, teu hayang aing mah. Teu inginan, kitu mah maju-maju atuh hirup teh we ngojek. Sok, ke anu kamari bayar. Heuh, dibayar urang nginjem motor kitu. Bayar heula. Gampang dibayar nginjem motor. Dibere ku aing tapi bayar heula anu kamari. Heuh, gampang ya aing geus nyiapkeun da aing mah kana hutang mah tara hese mun aya mah. Kecuali ke eueuh nu nek dibikeun bool. Ya, tah. Oh, heueuh. Jangan nginjem motor sakeudang. Lila mah Moal aing eta kading saeutik tah. ambung sih nilai. Iya eta ya teangan urang ambe menang eta geus dibere kurang 50.000. Apa nyaman kamari kunyuk? Heuh, apan daripada teu bayar geus satu kadikeun. Oh, montok. Jangan geus satu urang nginjem motor sakeudang. Montong lila. Oh, koret pisan kopet hese hirupna nu kopet mah aing geura. Aing mah sia hese mayar. Bisi paena teh bisa diboehan. Hese mayar sih mah. Pinjam balanya. Oh, jung buru. Aing percaya ka si Jiwong nu kamari ge teu dibayar, tapi daripada aing teu boga duit, bayar 50.000. Akhirnya berarti sewa na motor tah. Tungguan ku aing. Pan motor ieu teh ku aing teh dibawa ka pasar ku aing. Aku makalah dibikin si Jiwong. Lah hitung nyewa deui, we manehna hutang deui. Ya aing ka mana nya ku aing gadekeun motorna kitu. Udah hese. Ku aing gadekeun. Ini mah gepeng sok ngagadekeun motor. Aing jalanna rumpil pisan. Aing. Aya teh mangga pengnya. Aya. Cair ya mah. Woi. Ieu Naon Wong? Abi teh katalatahan. Kumaha? Eta katalatahan ku Mang Ciko. Terus kumaha? Nya Mang Ciko teh ieu kuris. Harunya nya intina mah bade ngagadekeun motor gitu di piwarang ku Mang Ciko teh tadina mah ka dieu cenah ngan isineun kon baru nyanyahan Kan bener sih teh. Ih bener eta ge muriang wae tapi menit teh di kolor-kolor acan diselempak kungkul we karunya abi teh Ai motor saya. Ini motor Mang Ciko na da teu gede sih butuhna ge kita tinggal lihat motorna mah da mau lami ya besok kita mana ditebus deui cenah. Eta eta butuhna sabaraha? 500.000. Eta jangka mantri bade eta tambah cenah panena mah. Teu ditambahan power. Kuris. Heuh aya duit mah. Tapi bener ya si Ciko ieu eta. No eta Mang Ciko na ayeuna pan ngagoler. Di sasarung we di baru nyanyangan gerawatin. Gade tambahkeun gade bisi kunaon-kunaon. Bisi berapa? 500. Enjing cenah nyebat nama di candak. Kade ieu. 2, 3, 4, 5. Benernya. Ya nuhunnya abi da rusuh eta badan nyanak Mang Ciko gitu. Bejakeun tambahkeun gitu bisi ayeuna naon. Khawatir pokona mah mun baru nyanyahan ka dieu ya. Eta caket boolna ge mun ulah dilegakeun. Manganya nuhun ya. Sok kade. Tapi teh aing masa cang saya euy. Bener sih kayak gitu. Soalnya lo kejadian itu ya. Meja mah. Biasa piraku deh. Tadi bere karunya si Ciko aya budung gitu mah. Geus kajet lah. Keun we. Mudah-mudahan sing teres cager we budugna. Hiji, 2, 3, 4, 5. Tadi aing ngamodal pakai bayar hutang ka Mang Ciko 50.000 berarti 450.000. Aduh kurang kene ieu mah euy. Aing ngadepoy moal mahi duit sakieu mah. Aing kudu neangan di DO-keun ieu mah. Itu juga Pak Adam, euy.
Bisa lah. Trik, mulai lagi. Aduh, Nasi mana, Mang? ya Masih udah capek gitu. capek bener. Wing rusuh padam. Terus aku naon? Aya perlu penting pisan. Terus? Nya kan, kumaha ngobrolnya. Orang teh butuh motor nginjem sakedeung. Loh, orang kena raguan pemajikan, pemajikan orang tak kena pemajikan, Ya padam babaturan orang itu kesrek karunya watir. Orang pemajikan bisa kaburu datang kumaha. Ya, da kumaha deui nya padam. Urang da moal lila ieu, paling ge 3 jam lah. 3 jaman depan naik nganter ka mantri. Eta paur lamun teu buru-buru dibawa. Aduh, aing kumahanya Ya geus, tong hararese padam ya. Urang mah lain ku masalah kitu kan aing pamajikan duh beusi neangan. ya kieu we atuh, padam minjem kanu batur atawa kana ojekkeun pamajikan. Ieu leuwih penting ieu mah ka puskesmas. Ya, tapi ulah dilatih wayahna Ya jam padam ya. Ya. Lah, Ini keun bae urang mah ya cekelan 100.000 urang nginjem motor nya. Tapi ulah dilatih wayahna ya. Pamajikan ya. Nya. Karena daguan mesin orang kayak kumaha aku pemajikan. Wayahna ya ulah dilatih wayahna ya. Moal nya heug nya urang wayahna ya. Ya ampun aya urang lain dia ulah dilatih wayahna. Sok wae heula bari udud ada tuh. Nya. Ya sok pamila. Itu si jiwangnya ke mana aing padahal nggak bohong ya kenungguan pamajikan teh. Tapi lumayan pada duit 100 lah ngomong gitu soalnya pada sok nggak bohong mana ke orang tapi lah kan baik malila ieu meureun si jiwa mesti wae. Aduh, naon deui wae. Ya. Naon? Aduh, Geus naon deui wae. abi teh dipegat tadi di ditu ku Pak Adam. Aya naon deui? Pak Adam ge sarua kesrek. Komo eta mah leuwih parah. Cabi ge tadi ge si Aci kok karunya ku abi teh di ati tah we aya uwana untungna teh. Oge motor saha deui? Iya nu Pak Adam sarua teh bogaan duit erek ka mantri. Cetek Wah, sia sugan waduh. Ih, bener Munya ayo meni rarisuh kieu atuh. Bener ya? Bener. Duit mah aya aing mah loba. Mun teu naon cenah teh 500.000 padu mah hijang ka mantri we cenah. Nyebutna teh kitu. Tapi lengkap ya surat-suratna yeuh. Yo da enjing ditarbus surat-surat nama arayangan ieu mah peda darurat. Urang teh kudu saling tulung menulung gitu. Abi ge capek-capek ka dieu we. Aduh aing. Buntung nyampak duit mah. Da kumaha deui itu da dia ayana. Mun aya di abi mah ku abi dibikeun kabel lah ngaran nulungan kanu gering geuning. Dilatakan kitu amis. Saya rapet. Oh, rapet. 500 ya. Bang. Rada dienggalkeun lah itu karunya mun tos gaukan wae. Nah. Kajeng 50 ribuan tah. Wioskeun bae. Hitung heula nya. Tuh itu kuncina di ditu tuh. Tah. Ya kade ya. Mohon. 2, 3, 4, 5. Ada abi rusuhnya di antosan pisan. Kunci di mana kuncina? Eta kuncina yang ngagerantum. Sok. Ayo nuhun ya. Sok tong. Ade baran sing bener. Bener sih kayak bener tuh hantu gitunya. Biar aku enggak bohong udah apa gitu. Tapi dah motor aja di iya kan bae lah. Kan bae lah bisa aja. Karena mudah-mudahan bener. Hi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh tadi berarti dipakai ke itu 100 nggak modal. Ciko pakai bayar 50. Hiburannya bu? Yang pakai modal dia. Ini mah tong dating 10.000 dewe. Kurang kene masalah nama ya duitna. Kurang kene 500.000. Aya Pak Ade euy. Iya ya, mahilah. Ku terakhir ya ge aing cair ayeuna 1,5 juta. Kita gunakan lagi trik. Aduh, Kayak. Kunaon, Wang? ini sudah ulah rusuh gitu. Pak Ade. Kunaon. Aduh, abi katitahan ku Pak Adam. Kunaon eta Pak Adam? Piwarang nambut motor. Sakedap nyebatna mah. Da ieu teh motor terek dipake. Iya teh pan motor Pak Adam teh dianggo ku mamangna. Oh, paingan. Nya. Terus kumaha ayeuna? Pak Adam bade ka mantri. Ka mantri. Ini warang anter ka abi. Kunaon eta si Adam? Eta kuris jeung buduk. Da ayeuna kitu teh kudu dibawa euy. Panuhun eta dugi ka bawol-bawol cak abi geuna. Udah saya mah
bisi nular. Muhun panwati rabita ayeuna di dantosan tuh di sasarung wae karunya di salempak kungkul. Tidak kieu nya wong, tibatan ayeuna heuh karunya nu gering. Ieu teh motor sebenarnya dipake ya. Ya teu naon Pade. Tapi dah Ya. kumaha wong Iya bae Pade. Daripada kesel nungguan ya, cepengan ku Pade ya kanggo ngarokok Aing mah. Abi rusuh ya karunya, deh mun geus bunyanyahan Pade. Ikhlas ya ikhlas. Ridho lillah hitala nya. Geus ulah lila tapi wong euy. Moal abi rusuh pisan ya. Dipake ya. Wios kan bae. Sok, Eta mah sok. jang Pade nya. Sok, Ieu sok. wayahna ya. Pake we sok lah. Nuhun. Pake. Pade nuhun nya. Yo, sok mangga. Udah itu. Asa cangcaya euy. Tapi apa bener gitunya si Jiwong teh. Tapi lah heukeun bae da lumayan ieu 50.000 ya. Tibatan motor nganggur lah. Ah lumayan. Duh kumaha alasanna ya kagepeng aing kararagok sana geus ka 3 motor ya. Ah, mangke we. Pokona mah trik Jiwong sengklek anu kasem atuh ganteng teh dipake. Eta geus jodi wae si Aduh. Jiwong. Ya meureun keur usum ya teh keur usum buduk keur usum kesrek. Eta abi tadi papanggih jeung Pak Adam. Naon deui? Tos Pak Adam teh terus papanggih jeung Pak Ade. Manya ieu we gering salerea. Serius eta ayeuna Pak Ade. Pak Ade mah komo leuwih parah bunyanyahan tapi kana bool, tapi kana bohong, kana mata, kana segala. Waduh. Gusti teuing teh tadi Pak Adam teh piwarang nganter ka abi teh nya ka puskes. Ku abi teh itu daya babaturan wayahna panganterkeun abi nganterkeun Pak Ade teh. Jiga teh juga teh ngajurig naon sami eta tah teu garaduan artos bade ngagadekeun motor. Keur usum mun panyakit nu keur kieu. Wayahna ieu Ya ya sabaraha ieu? samikeun cenah 500.000 cabi ke duka teuing badami duka kumaha. Upami teh sama ada enggalkeun ieu mah parah pisan. Jiga mah ada ambeyan deui. Sekelas sugan aya cicing. Untungna teh dia loba duit tuh kieu tah. Udah jangan usaha Karena ngaranna mau ge. kudu saling tulung menolong mana kitu ge meureun diciptakeun teh jang kitu jang panginjeuman. Kewae masalah kumaha-kumaha ku abae ka ditu nya kayak di carana ku anjeunna. Pan abi ge nulungan keur capek teu turun tadi teu tunduh-tunduh di teleponan geura. Lah, aing. Geus bae penting barangna di. Aya barangna di dieu teh aman da mah milik pribadi tenang wae. 1 2 3 4. Heuh kade bikeun amanah tah. Mohon tah 1 2 3 4 5. Tos abi mah da rusuhnya karunya nya Kade we teh. nuhun. Sok sing calager we gitu lah. Duh aing. Nah kitu si Jiwong teh teh. Cek beja kieu, cek beja kieu. Tapi dah da. Leuh ngaya barang di bari jeung teh hariwang teuing gitu. Aya barang mah. Ya mudah-mudahan bener lah. Aing hasil tak kitu nya aing ge pentingna pinter ngobrol teh jadi urang teh kudu bener-bener lihai berbicara eta usaha bisnis anu sebenarnya. Aing 3 kali 3 motor 5 kali 3 1,5 juta dipake modal ka Ciko 50.000 dipake ka Pak Ade 50.000 ka Pak Adam 100.000. Keun bae sabodo teuing narungguan di ditu aing naik balik duit dulu. Anjing ting. Nah kemana si Marjiwong? Kunyuk teh. Aduhung aing dibikeun lah. Kumaha geus waktu geus sore ieu. Anjing teuing si kunyuk. Teangkeun ku aing kali tu euy. Si tar teh. Dulu aku aing. Duh, iya aing si Jiwong teh cenah nginjem tadi teh sakedeung. Ya geus lila euy. Aing mah ieu mah. Teangan lah sugana papanggih. Aing geus si Jiwong lila teuing nyebut mah lila, ieu mah lila. Jing. Majikan aing ngamuk ieu bae mah. Pisan-pisan ke kamari. Lila teuing nya ka mana itu jelema teh? Aduh, da bener. Nama malam minggu. Teu percaya teh tak kitu. Nyebut sakedeung tapi aduh aing power bae motor di kamanakeun ya. Kunyuk si Marjiwong. Anjing teh. Geutun aingnya. Maka mana si kunyuk teh? Teangan ku aing. Aing mah. Ka mana? Dam, kebenaran keur neangan si Jiwong euy. Astagfirullahaladzim. Ka mana ieu? Lain. Aya si Jong mah. Pukul orang kira tadi pinjam motor terbalik-balik. Astagfirullah, si motor tadi teh.
Ya motor aing. Lain ngomongna macana tadi teh pasti ada macana budug. Heeh, teu apal budug teu mana urang nyebutan di kamar teh cenah ki orang tadi cenah. kita nginjem motor sama bapak Pak Ciko cenah buduk ke puskesmas orang teh Waras ya mah Kunyuk teu waras ya mah. Aya nama uang tareangan we lah ya. ayo lah Tangan lah. Bobo digadekeun mah. Sigana nama uang tareangan lah. biasanya sok ayeuna di mana Sok gimana biasana? Biasana nama di agepeng nusok nerimaan gadean teh. Oh di dinya. Heeh. Panilitkeun ku aing. salah berarti di dinya Ya, Sok parilitkeun. Ya uang tayangan we lah. Sudah we atuh aya di dinya. oh iya lah Si Kunyuk gawekeun aing nyata si Kehen. Untuk ka dieu ku aing susulkeun lah. Segepeng ka dieu. Ya lah uang tayangan sudah apa ieu lah. Anjing, nyapaikeun ka aing. Gawean ieu mah. Peros ku aing ieu mah bobatokna. Can segede panas mah ku aing. Deuleukeun tah si wong ku aing deuleukeun. Ah, Jadi dia. Oh, syukur geus cager mah. Cager. Ieu mah cager kabeh. cagur dah teu kunana. Lain, da itu si Jiwong datang ka dieu ngagedekeun motor nyebutkeun nah. Bapak si Adam gering. Ade gering, si Ciko gering cenah barudug. Lain. bubuh orang cenah Bala. Yo. Lain cicing tong ngomong. Heeh, sok si motor aing di dia. Si Jiwong nu ka dieu. Aya dinya mah jakeun budug cenah gering ka bawah-bawah. Nah, sanu budug ya aing sehat ti kamari genan. Wah, kabeh motor teh gadean kabeh. dia motor urang di botak sakedeung mah Sabotase. Ada si Keh di mangges ieu mah otak geus kabayang ku aing. iya kumaha iya Di gade 500. Bapak si Adam gering. Si Ciko gering. Ayeuna mah teu nyaman naon kang cokot motor. Budung kabeh situ tah. Kang cokot motor. Aing mau ka dibikeun ku aing motor mah penting. Ya motor di dia ieu Ya soalnya. geus puguh kieu bae mah. Urang teangan si Jiwong. Sok buktiin urang nyungkeun, cang terangan ku sararea. Wah. Motor urang mah, motor mah dibikeun ku aing mah. Da geus puguh duitna dibawa ku si Jiwong. urusan Kan ke didinya cenah abu mah. Si Jiwong ieu. Teuing eta lah. Geus, urang teangan si Jiwong na enak can nyungkeun, tangan si Jiwong mah. cenah teh moal lila ieu. Heeh. Da kainnya ngomongna sarua kitu. Iya, geus dinya mah kataripu. Waras ya. Ulah sok percaya ka si Jiwong cek aing teh geus loba rekam jejakna. Coba. Geus urang tarangan geus sararea. Geus siap lah. Hayu sok ka dieu. Orang ieu kumaha ieu? Man urang butuh meureun. Ieu motor Geus urang tarangan butuh. teh hayu ka dieu. Ah, si Kunyuk. Motor Sok si hayu, Jiwong. hayu. Heh, Sok kabeh ka dieu. kita bener ieu teh. Heeh. Da pasti di ditu nongkrongna ge. Teh, aduh, ngiring ka cai. Mangga, kan kali gitu. Babal teh. Nih. Neng. Iya. Ningali jami nu alit-alit geuning beke kitu. Si Jiwong namina. Oh, tadi teh ningali kapal di ditu, Ka mana cenah? Uhun pendek-pendek gitu. Kamana Deun cenah? leutik, butut pisan. Ka mana cenah? Uhun kapal di ditu, Ka ditu ka mana? ka ngiring tadi teh nyaurna ngiring ka cai cenah. Wah, tah. Siga nama di. Borok geus tah. Gerebak gue geus. Anu pendek sakieu. Uhun nu butut teh, anu hideung, uhun. Heeh. Saya dua saya. Uhun tadi kapal di ditu. Nuhun teh, nuhun. Uhun mangga. Tah ieu meureun euy WC-na euy. Iya, Tah, nu ieu sigeuna mah. Coba gedor. Bisi lain naon euy. daguan. Tas babal. Iya iya. Keluar. Keluar. Eh. Gus. Yo. Iya bener iya tah. Iya. Anjing lah. Itu banjur. Mana motor aing? Wah, salen. Motor aing mana? Angos, kalau di banjur. Ek nerja heula ka ditu. Endingna di banjur dia mau bisa geus baseuh.